Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah dinten ieu urang sadaya masih dipasihan umur, dipasihan kekuatan lahir, bisa ngalengkahkeun sampean urang kekuatan batin, urang kuat niat bikin beramal soleh dan tabisna nyata ngalaksanakeun tolabul ilmi oge tiasa silaturahmi. Insyaallah ayeuna urang ngabahas Al-Qur'an surat Al-Maidah. Al-Maidah teh hartosna idangan. Nah, urang tangtos paham naon sebat idangan. Idangan mah eusina tuangeun nya idangan. Ya sate. Ya naon deui na idangan? Pai, Hidangan mah semir, hidangan sareng hidangan benten hidangan Eta keneh bahasa Indonesia. hidangan Indonesia mah hidangan, hidangan, bahasa Sunda mah hidangan. kojong Kojong. Dikapungkur Nabi Isa ka Gusti Allah nyuhunkeun tuangeun anu digubrakeun ti langit sebagai mukjizat, datang we tuangeun ti langit langsung dan tawisna aya manna salwa nyata susu daging ngeraosnya ngeraos teh kedah masak heula. Nah ayeuna ayatna ayat 3 we dibahas. Nah urang aos silaku urang sarengan mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal
alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah famanin turrafi masotin wa fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah lisan urang tos di anggo bikin ngaoskeun Al-Qur'an. Salajengna supados ku urang kahartos eusina kandunganana nerangkeun naon dalamun ku urang teu diguar urang moal terang naon dieu teh aya pesan naon ti Allah teh gitu. Mun nitah-nitah naon lamun nyarek-nyarek naon mun masihan petunjuk naon dikedah kahartos mangga urang tarjamah hurimat diharamkeun ya haram jadi haram mah lamun dipidamel eta teh dosa itu haram jadi ulah dipidamel diharamkeun pikeun aranjeun al-maitatu bangke di setiap binatang anu paehna teh teu dipencit paehna lain jalan dipencit contohna domba paeh hayam paeh tinggal langkungan dipencit upamana ti jebur kageleng gitu eta teh haram dituang gitu. Upami binatang-binatang anu tidak berdarah merah mah seperti simet mah sama sawios teh dipencit gitu. Jangkrik kasir gitu nyapan aya nu resep jangkrik nu resep kasir, nu resep simet, nu resep siraru, gitu. Ta anu berdarah merah mah, contohna hayam, domba, lamun paeh sok sanajan paehna teh karek 10 menit. Ta eta teh tong dituang haram. Ya urang mungkin wae nu ku urang loba anu katuang ku urangna teh apa upamana urang meuli daging hayam boating eta hayam teh hayam anu geus paeh nu didagang teh dipencit teh ulah paeh ya tiren gitu nya hari tengah haja mah teh dosa karena jadi penyakit gitu. Dan urang pan teu terang wadamu jeung getih. Nah, getih anu ngocor. Sapertos getih anu kaluar tina beuheung. Nah, bareto masuk aya di pasar dagang. Aya hareupeun teh kok bau mah. Nusek diaranan marus. Getih beuheung. Ati beuheung. Isbat ati beuheung teh. Kadang-kadang anu dijagal mah nu sok mulungan getihna sok kemantuan gawe sok bari maok dagingna daging teh balangkeun kana getih oke dibawa getihna padahal loba daging nya nu marantuan loba nu kitu marantuan cenah rek menta getihna tapi dagingna dialung-alungkeun kana getih gitu teh kaok bongo getih
Jadi ari getihna jatna haram, ari daging menang maukna oge haram. Jadi aya getih, aya haram zatna nyaeta ta getihna, aya haram cara mendapatkannya menang mauk gitu. Eta mah haram kabeh nya. Gitu. Getihna haram, dagingna da menang mauk haram. Walahmul hinzir anu katilu daging babi ya. Erek dagingna, erek minyakna, erek gajihna, erek kulitna, erek sumsumna. Daging babi. Nu kaopat sabi sadayana aya 10, 10 rupa, kahiji bangke, kadua getih, katilu babi, kaopat wa uhilla li ghairillahi bi, jeung naon-naon anu dipencitna teh nyebatna waktu ihlalna, waktu nyamatna jeung niatna li ghairillah, lain karena Allah. Pepencitan anu diniatan lain karena Allah. Niat ieu mencit teh erek dipersembahkeun we getihna kanu ngageugeuh dina ieu lelemah. Ieu niat mencit teh erek dipake sasajen nu huluna. Maka eta geus boga niat itunya, eta pepencitan teh lain karena Allah tapi niatna eukeur sasajen. Jadi ta anu dibikeun huluna ka Dewi Roro Kidul di laut, ta dagingna sesana teh haram dituang. Anu mencit hayam getihna disanggakeun kanu ngageugeuh di lemah, eta teh daging hayamna teh haram dituang. Wa ma uhilla li ghairillahi bi. Teras nu kalima kagenep katujuh kadalapan wal munhaniqah wal mauquzah wal mutaradiyah wan natihah. Binatang anu digebug paehna teh paeh di teungeul digebug. Aya hayam dibaledog paeh tah haram dituang kitu. Moro tapi dibaledog moro teh moro mencek misalnya. Paeh ku pamaledog kitu. Tah eta teh haram dituang. Kajaba eta anu tadi digebug ya anu dibaledog tapi kapencit heula. Keur gugurubugan gitu. Ieu aya mencek mun teu kabur teungeul heula, sing kaburu kabur teungeul heula geus kakalepakan dipencit. Nah eta mah meunangnya sabab paehna dipencit. Wal munhaniqah wal mauquzah wal mutaradiyah wan natihah anu paehna diadu kan aya nu eta domba jeung domba diadukeun dukeun ka paeh tah haram dituang. Kajaba lamun geuwat dipencit. Jadi memanggi aya contohna paehna diadu atawa kageleng hayam karak kageleng ieu mah kitu meni getihan keneh halus. Pan paehna lain dipencit. Haram ya tuh. Wa ma akala sabu'u illa madza kaitum, jeung naon-naon anu diterekam nu dikerekeb ku binatang anu moro gitu.
diboro tah pan geuning sok aya cara ngala sato teh diboro nya ningali moro tah eta binatang anu diboro teh lamun paehna ku eta binatang deui itu haram dituang kajaba lamun can paeh gitu can paeh tuluy dipencit wa madu biha ala nusub jeung naon-naon anu dipencit anu geus dipersembahkeun pikeun berhala pikeun anu ngageugeuh geus persembahkeun. Jadi upamana ieu mencit domba tapi ieu domba teh geus dipersembahkeun ya pikeun arwah kitu nya. Eta haram dituang. Tong boroning pepencitan lamun teh mah aya anu susuguh misalnya di astana aya enog aya keroko eta jadi haram dituang kumargi tos dipersembahkeun pikeun anu dianggap pangeranana kitu ka bangsa jin misalnya bisi urang kemangihan di kebon ya sasajen ye meni alus ya apel aya enog eta teh geus disangakeun ka ditu geus disangakeun kanu ngageugeuh dianggap manehna dipercaya jadi disokot ku urang mau bareta mah cenah oh sok bae geus kaliwat mah ayeuna bisi aya keneh kitu nya abdi osoma bareta mah keur bae da keur mah bareta da can apal hukumna kitu nya sawe eta teh geus disaruakeun jeung eta wa madu biha ala nusub jeung pepencitan anu geus dibikeun ka bangsa nu diberhalakeun ku manehanana kitu pan aya nu diberhalakeun teh anu ngageugeuh dina batu na batu gede nu dina kai nu di sawah kitu kitu di sirah cai nu di astana besok aya ngaririm ka astana kitu di ditu mah di Jakarta karena aya astana teh da ku kuncena teh ieu mah can pangaresepna teh rokok gudang garam beureum apel si eta teh si astanana teh mun dibuni teh ku eta ku arei eta teh ku arei paragi jeung cingcau narah poek tah nu nyuguh teh kedah kitu cek kuncena teh kedah aya rokok beureum kedah aya apel jadi geus taruluy mah dibawa ka manehna panen rokok ceretung geus pasaneun teh mah padahal nu kitu teh geus dipersembahkeun kitu boh pikeun arwah gitu teh haram ya wa madu biha ala nusuk 10 rupa tah makanan ya anu diharamkeun teh ayat ieu disebatan tong ditua wa ang tas taksimu bil azlam jeung aranjeun ngundi nasib ang tas taksimu bil azlam ngundi nasib kapungkur ngundi nasibna ku anak panah eta nyaeta tahayul jadi dia haramkeun teh tahayul tahayul bareta contona mun erek init-initan atanapi moal init-initan teh gumantung kana eta kana lotre tadi nuna anak panah tilu anak panahna teh di Ka'bah init nu hiji nu dua tong init itu nu katilu mah teh ditulisan taturoy engke di mana waktu geus siap mang mentakeun mang nyokotkeun kanu ngajaga eta Ka'bah ke lamun aya tulisan pas nu di bawah teh teh tulisan kosong eta ke balikan deui kitu lamun aya tulisan tong init batal wis semoga niat gak batal tong init sabab percaya hariwang sieun cilaka gitu tah eta teh tahayul jadi tahayul teh ngahaya aya kasieun kacilakaan tahayul gitu tahayul
loba jenis-jenis tahayul urang. Contoh lamun pamajikan keur hamil salaki teu meunang naon cenah teu meunang peupencitan Maunya. aya nguping teh. Iya. Lamun pamajikan keur keureuneuh keur hamil salaki teu meunang peupencitan kitu. Sabab cenah engke bisi dadampiteun Itunya borok lain dampit ngaran lemu dampit beuheung anu beureum gitu. Jika dipencit eta tahayul nya tong dipercaya gitu. Tapi kan kadenya teh salaki tong pepencitan di pamajikan keur hamil dicarek ku dihajakeun sok pepencitan. Lamun engke nurut engke bakal kabawa ku tahayul gitu. Itunya gitu. Eta teh mungkin loba keneh nu anu nepikeun ka itu aya tugas dina bulan Rayagung mencit tapi kulantaran pamajikan keur keureuneuh teu teu mang mencit keur makana deui tukang mencitna neangan deui nu sajian jauh gitu. Tah jadi ulah dugikeun ka seperti kitu ulah tahayul dalikumu fista eta teh pasik. Jadi dugikeun kadinya nerangkeun makanan-makanan anu diharamkeun dituang jeung ngaharamkeun tahayul gitu. Nah geus puguh nu kamari ku urang diterangkeun gitu. Jama masih keneh loba nu percaya yen lamun aya suara uncuing bakal aya nu rek maot tapi kan kaluak liuk saha di lamun urang umur kolot gitu. Saha di urang keur gering tah eta teh tahayul kitunya. Teh aya hubunganana suara uncuing jeung kematian gitu da maot mata mah ajal nya di mana ajal geus tepi rek aya uncuing maot we gitu. Dia di rumah sakit baru maot wah uncuing marawat kena maot. Jadi tong di kitu-kitu tah teh tahayul. Salajengna al yauma ya isal ladina kafaru min dinikum. Dina poe ieu teh harita nyaeta poe waktu ibadah haji wada. Haji wada teh haji terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad teu ngalaksanakeun deui ibadah haji. Jadi terakhir da tahun berikutna ngantunkeun. Dina poe ieu nyaeta dina poe haji wada frustasi jalma-jalma anu kafir ngalawan agama Islam. Jalma kafir hayang ngeureunkeun agama Islam supaya ulah sumebar tapi teu bisa nya. Agama Islam ka mendunia we gitu. Nabi Muhammad asalna nyalira nyebarkeun agama Islam gitu. Mendunia kan kaasup urang beragama Islam. Tah jalma kafir teh jiga Abu Lahab, Abu Jahal kapungkur putus asa, frustasi kumaha ngahalangan supaya agama Islam itu ulah maju, ulah nyebar tapi teu bisa dibendung gitu. Fala tasauhum wa sauni omat aranjeun ulah sieun ku sasaha oge. Kudu sieun teh ku kami gitu. Kudu sieun teh ku Gusti Allah, kudu sieun teh ku naraka. Sabab jalma lamun teu taat teu patuh ka Gusti Allah itu dicawiskeun naraka gitu. Jadi jalma nu tara salat acan mah tong ngarep-ngarep bakal jadi ahli surga gitu. Sudah tidak ada harapan ya jalma tara salat acan mah geus eueuh harapan. Itu moal ditimbang-timbang acan gitu. Tari jalma nu sok ibadah mah ditimbang amal hadena jeung amal gorengna. Jadi masih kena aya harapan gitu. Harapan bakal jadi ahli surga kayak ditimbang. Jadi urang sing berat karena amal anu hade na timbangan teh.
al yauma akmaltu lakum dinakum dina poe ieu gitu. Kami geus nyampurnakeun agama pikeun aranjeun. Tah ieu anu dianggo dalil ku para ulama kade ulah sok nyieun-nyieun deui ajaran. Nyieun-nyieun di ajaran teh disebutna bid'ah gitu. Tah ieu dalil di antarana dalil dina Al-Qur'an anu dianggo ku para ulama ulah sok nyieun-nyieun deui ibadah-ibadah nu teu dicontohan ku Rasulullah kitu nya. Sabab agama teh parantos sampurna. Jadi anu teu diajarkeun ku Rasulullah contona salat tolak bala dina bulan Sapar Rebo Pasan nya gitu. Sok sanajan nu ngajak-ngajakna ajengan tong diguguk. Nah, sabab eta teh disebatna teh bid'ah kitu nya. Bid'ah teh kalimatna tina bada'a yabda'u. Bid'ah artina ngaya-ngayakeun ibadah. Jadi Rasulullah teu pernah, para sahabat teu pernah, para ulama teu pernah sugan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali upamana nyontohan salat tolak bala. Imam Syafi'i wae henteu gitu. Jadi bari nuturkeun ka imam nu mana gitu. Imam nu opat ge gitu. Pan imam anu terkenal imam madzhab fikih mah opat. Itunya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tah imam anu opat teh teu nyontohan ayana salat tolak bala dina Rebo Pokasan. Tah eta kaasupna teh bid'ah teh kitu ngaya-ngayakeun gitu. Jadi itu jeung kade ulah ditudingkeun itu contoh ti Imam Syafi'i kade Imam Syafi'i difitnah kitu nya. Henteu Imam Syafi'i teh. Jadi kedah diaos eta kitab Syafi'i na al-umna. Jadi dina kitab Syafi'i teu aya, dina al-um teu aya ajaran yen kudu salat tolak bala gitu. Tong diaya-ayakeun gitu. Sabab agama teh tos sampurna gitu. Jadi cukup dicontohan ku Rasulullah, cukup dicontohan ku para sahabat, cukup ijma ulama gitu. Tong nyieun deui contoh ti Nabi Muhammad teu aya, contoh ti para sahabat teu aya kitu nya. Ari kitu mah upamana aya ti contoh ti para sahabat, misal aya adzan awal dina waktu Jumat, aya contona eta kan ti Utsman bin Affan, tapi Rasulullah mah teu nyontohan kitu nya. Tapi aya kan Utsman bin Affan gitu. Kan masih kana leuheung keneh gitu. Ari salat tolak bala mah kan gitu Nabi Muhammad henteu, sahabat henteu, para ulama mazhab henteu gitu. Jadi imah diaya-ayakeun teh tadi disebut bid'ah, teu ulah terjauhan gitu. Sebab ari bid'ah teh ditolak contohnya man amila amalan falaisa amruna bahwa rodun si saja manu beramal tapi teu dicontohan ti kami eta teh ditolak gitu. Jadi capek gawe teu kapake gitu, bahkan jadi dosa gitu. Pompa dina mimbar masuk dibaca kulu bid'ah dolalah, kulu dolalah pinar kudu sieun nya gitu. Setiap bid'ah teh eta teh sesat, lamun migawe kesesatan kade diancam neraka gitu. Jadi kudu apik-apik dina ibadah mah gitu. Nu teu aya contoh ti Rasul, teu aya contoh ti para sahabat mah kitu nya. Jeung teu diperkuat ku imam mazhab gitu. Tos entong gitu tong dijanjieun. Ya dalilna kitu nya salah sawios dalil dina Al-Qur'an agama teh tos sampurna tong nyieun-nyieun deui peribadatan. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Teras wa atmamtu alaikum nikmati.
jeung kami teh Gusti Allah geus mere kanikmatan ka aranjeun anu sampurna wa atmamtu alaikum nikmati. Di antawisna putuh Makkah merdeka kitu nya nu asalna umat Islam teh di Mekah teh dianiaya we jeung dianiaya. Tapi tatos dina waktu haji wada mah gitu. Umat Islam teh di Mekah teh bebas gitu. Jadi merdeka. Waraditu lakumul Islam Madinah jeung kami teh ridho Islam teh dijieun agama ku aranjeun. Jadi agama anu dipikaridho ku Gusti Allah teh agama Islam. Alhamdulillah urang teh parantos beragama Islam tur ngamalkeun ajaran Islam ieu teh berkat taufik sinareng hidayah ti Gusti Allah. Pananu can menang taufik hidayah mah angger bal kadideug kitu nya. Teu daek ibadah gitu. Sabab can menang taufik, can menang hidayah. Sabab teu diusahakeun neangan hidayahna gitu. Dibere hidayah kalah lumpat. Aya pangawasan boro-boro nyampeurkeun di antiran ge kalumpat ngajauhan gitu. Boro-boro ngudag-ngudag gitu. Urang mah tong borona di antiran. Jauh ge sempet mah udah gitu. Ka tempat pangawasan gitu. Narah urang terus bertambah ilmu. Famanituro fi mahmasotin tapi sing saha anu dina kaayaan kelaparan goiro mutajanibil ismi tapi teu maksud berbuat dosa. Tah kakara ieu jadi menang. Contohna tadi teh deui dahareun. Iwati eta dahareun teh mung aya hayam paehna teh dipencit. Tapi deui tapi geus lapar lamun teu barang tuang bakal mati gitu. Tah lamun bisa kena bertahan mantong, tapi ulah dibekal teh. Sakalian harita ulah jeung dikeun isukan. Cuma dalam keadaan terpaksa. Terpaksa mah jadi lain halal tapi dibolehkan. Anger we bangke mah haram kan bagi orang yang sangat terpaksa gitu. Jadi boleh. Fa innallaha ghafurur rahim, saya sudah Gusti Allah teh Maha Pangampura tur Maha Asih. Nah jadi tina ayat ieu pokok-pokokna kahiji urang kudu ngajaga apik-apik dina barang tuang. Ayat tuangeun eta teh anu haram zatna. Jadi zatna eta mah haram we kitu nya. Contohna tadi sebatan. Bangke mah binatang-binatang anu paehna teu ngalangkungan dipencit sehingga getihna teu ngocor. Erek eta teh akibat kageleng, akibat dijebur, akibat diadu jeung satuna deui lamun teu sempat dipencit eta teh haram. Terus haram dina cara ngalana. Aya eta teh upamana hayam teh binatang halal tapi menang mau maka eta oge hukumna jadi haram gitu. Tah eta teh tuangeun teh asalna halal, barang halal tapi geus dipake sasajen. Maka eta barang teh jadi haram. Gitu. Ya bab tuangeun kurang teh ngajaga sabab tuangeun teh jadi darah daging gitu. Matak nu jadi bapa, nu jadi indung kade. Ka para putra ulah masihan tuangeun teh anu haram zatna atanapi haram ngalakna. Itu diparaban ku meunang hasil maok, diparaban tina hasil korupsi gitu. Makaning di negara urang mah hampir persen teh jigana duka 80% duka. Para pejabat teh pejabat nu luhur
gitu. Korupsi deui gitu. Gitu. Jadi haram zatna, haram ngalana. Nah jigana geus loba anu kuat deh, kuat bae da kuring mah tarang ngadahar daging babi gitu nya. Tapi ayeuna keur wajahna viral eta daging santri. Daging santri lain dituang dagingna. Eta para pimpinan pesantren itunya menzinai santri gitu. Ari babi diharamkeun, ari eta daging santri itu diopi itunya dituang eta teh mun terus-terusan ya eta dinyebar di mana eta kiai-kiai ajengan-ajengan etanya itu menzinai santri-santrina nah jadi kieu nya teh nah baradami gitu teh si ajengan teh nah baradami gitu sok parangi gitu nya gitu eta kuterikeun eureun nya jual deui kitu nya aya anu 50 santri anu 4 santri gitunya gitu aya nu pikeun ka hamil gitu nya geus pasti kana daging babi mah ngadahar aya eta daging eta gitunya itu dinikmati anu haram eta kan zina teh haram. Nah kadua nerangkeun nyaeta kade urang ulah nyieun bid'ah. Jadi bid'ah teh inovasi ngarang jeung dijieunnan kitu nya. Jadi di pelajaran kamari urang terus nerangkeun tahayul, hurufat, tah eta bid'ah. Bari kitu anu lamun dina pare teh mah hama nya. Urang teh kan Pak lamun melak pare kan kudu digemukan. Tapi oge kudu dipicieun hamana da sok sanajan pare digemukan terus, tapi lamun hamana teu dibasmi be aku beurit contohna kana hama teh kan beurit kitu nya atuh moal kabagean be aku beurit tah urang ge salian ti urang beramal soleh kade hamana tahayul hamana hurufat hamana bid'ah urang kudu terang teh tahayul teh naon tahayul teh hayalan gitu dugaan gitu tahayul teh gitu ya bueuk disada wae gitu oh cenah rek aya nu keureuneuh gitu tah eta tahayulnya tahayul sambunganana jadi dalil teh aya tahayul teh kieu teu aya dalil kahiji teh aya dalil kadua teu bisa dibuktikan cek bahasa di kampus on perguruan tinggi mah tidak ilmiah gitu naon sambunganana kitunya di data tangkalan aya manuk bueuk tuluy awewe hamil gitu teu nyambung kitunya anu nyambung mah lamun pamajikan boga salakina ramueuk eta mah pantes nyambung ya gitu hari kitu mah bueuk dina tangkal eta tahayul gitu eta hampir di mana nyebar sa ieu mah sa jigana Jawa Barat atau Pulau Jawa akur teh nya mun aya uncuing kade rek aya nu maot mun aya bueuk kade cenah eta teh hamil gitu tah eta teh tahayul salaki teu meunang peupencitan namun pamajikan udah hamil ulah teh mencit pamajikan kira hamil ulah dipencit begitu mencit hayam makin baik gitu itu ulah digugur gitu ngaranna tahayul nya ditulisna ku Arabna ku tahoyul kan urang Sunda mah kan sakana letah kana a gitu sebenarnya urang Sunda mah sok kana a berarti gini geus ragrag tolak mah bener mah tolak tapi kan ragrag talak gitu nya salat bener mah kan tos salat apa sok
kana sunat udah acan salat aya perketikanya gitu ta sunat kita teh kitunya nu benerna ditulis ku Arab tahoyul nah bahasa Indonesia bahasa Sunda tahayul nyaeta hayalan kitunya silib ya eta tahayul nya silib bisa disilibkeun silib nah sering urang dibahas eta lamun pare hayang alus sok melakela tangkal cau mangala nu leutik didinya di pabinihan ngarah parena sikina loba teh silib gitu silib teh tahayul nya ai pare hayang alus mah lain kudu melak tangkal cau mangala kitunya tapi binihna tuh sing anu sae tuh hibrida ciherang gitu ya. Jadi ulah tasilib gitu tasilib aya deui kan huropat ada huropat mah percaya karena dongeng goib ya. Dongeng sakti ya, contoh gitu eta teh Gunung Tangkuban Parahu anu di Lembang asalna mah baretona teh Parahu ngan ditajong eta cenah ditajong ku Sangkuriang Mungkin kanangkub jadi we Gunung Tangkuban Parahu tah eta teh cenah meunang Sangkuriang tah eta teh uropat ngaranna nya dilarang uropat teh tapi eta ngabohong contoh deui tah Syekh Muhi mah lamun ka Mekah tara tumpak kapal asup kana guha pamijahan gitu. Tah Syekh Muhi mah lamun ka Mekah teh ujug-ujug aya we di Mekah da asup ka dinya kana guha eta mun percaya teh ka harayang ka guha pamijahan hayang nempo patilasan Syekh Muhi ka Mekah nya ta eta huropat da ari manusia mah sunahna manusia mah aya awak kitu aya awak kudu muka Mekah muka pukul kudu kana kapal laut ayeuna kana pesawat nya benten atuh Nabi Muhammad bertemu mukjizat ngaranna ge aya dalil atuh Nabi Muhammad di Mekah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kitu nya eta mah aya dalilna kitu jadi nu teu aya dalilna mah huropat gitu komo anu dihanapkeun pisan deui wali deui mah cenah mama eta mah awakna bisa dua di dieu ongkoh di Mekah ongkoh awak di dieu ngimaman Jumaah cenah di Mekah ibadah haji waduh teh begitu teh nya huropat ya kan eta urang teh ulah kabogodo kitu nya gitu majar teh manusia sakti gitu. Gitu. Ari kakuatan gaib teh ya dibagi kana 3 kahiji gaib anu asli gaib mutlak gaib anu asli kana gaib nu mutlak urang wajib percaya lamun teu percaya kana gaib mutlak kufur contoh kan aya dalilna terus sadayana ge rukun iman aya 6 ya iman ka Allah ta Allah mah gaib mutlak ya gitu ari gaib mutlak teh teu bisa diketahui teu bisa dideteksi ku panca indera teu bisa katempo ku panon teu bisa ka kuping ku cepil teu bisa diraba teu bisa dirasakeun nah contohna aya na Allah tuh aya pasti malaikat aya pasti tapi kan teu bisa katempo teu bisa ka kuping teu bisa diraba tah ieu gaib asli bahasa Arab gaib mutlak gitu nya lamun teu percaya Allah aya kufur mun teu percaya malaikat aya kufur aya deui gaib teh gaib sementara katanya jadi nisbi gitu. Pada Al-Qur'an aya contoh lagi dengan
awewe kudu ngajaga kana awakna di mana salaki keur goib gitu. Tapi hiji waktu salaki teh datang gitunya goiban salaki teh di mana ya gitunya gitu. Tah eta goibnya sampai tika tempo gitu, tika denge gitu. Matak aya di salat jenazah ge aya salat goib gitu. Di mana urang waktu salat teu nempo kana jenazahna. Tapi ta goib ieu mah goib sementara. Gitu. Jual beli barang goib menang tapi goib jelas goib sementara. Contohna pulsa, eta goib sementara. Gitu. Meser pulsa duitna atos. Jigana lamun can pernah meser pulsa, upamana ibu-ibu dipiorang ku putra, mama hipang meserkeun pulsa. Datang meser pulsa ieu. Ku anak teh dibere nomorna. Didagoan. Mana pulsa teh artos kan atos. Nu dagangna teh bingungeun. Atos ibu, atos kumaha pan can. Ai sugan teh pulsa teh dipincu. Tah, ieu kumaha tuh? Tah engke dina kartu lamun can aya pulsaan teu bisa pake SMS, teu bisa make nelpon. Nah, di mana bisa dipake SMS-an, WA, nelpon berarti pulsa aya. Jadi kan bisa kadeteksi, kanyahoan. Tah eta goibna gitu, goib sementara gitu. Goib nisbi gitu. Nah, aya anu goib teh goib palsu. Goib bohong. Nah, contohnya nyata tahayul gitu. Huropat. Tangkuban parahu menang sangkuriang mah eta teh goibna goib palsu gitu nya. Da teu mungkin sangkuriang ngabogaan kakuasaan nepikeun ka bisa nyieun gunung. Ari uncuing bisa nuduhkeun kematian mah goib palsu gitu nya. Gitu. Tah goib palsu. Tahayul. Nah, terus di ayat dia ayeuna urang salianti jauhi tahayul, jauhi hurufat, oge jauhi bid'ah gitu. Nah, bid'ah numutkeun para imam madhab kitu nya. Aya bid'ah teh anu jelas-jelas dolalah nyaeta nyeunan ibadah. Jadi lamun nyeunan ibadah teu dicontohan ku Rasulullah eta bid'ah teh dolalah gitu. Aya disebut bid'ah hasanah, tapi bid'ah hasanah mah urusanna jeung urusan kadunyaan. Contoh Umar bin Khattab nyieun kalender hijrah gitu. Pan urang perlu kalender, lamun teu aya kalender hijrah, urang arek saum upamana tanggal 13 14 15 mah terang. Nu mimiti nyeun kalender hijrah teh Umar bin Khattab. Teh bid'ah. Bid'ah hasanah mah di urusan ieu, da urusan kadunyaan gitu. Contoh Utsman bin Affan ngabukukeun Quran gitu nya. Tuluy urang ayeuna nyieun sakola. Kan zaman Nabi Muhammad can aya PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu nya. Pasantren henteu aya. Jadi urang kan perlu tah aya bid'ah hasanah. Jadi bid'ah teh inovasi, penciptaan. Jadi hartina bid'ah teh penciptaan. Lamun penciptaan dina urusan ibadah kitu nya tah aya bid'ah dolalah. Lamun penciptaan dina urusan dunia itu bid'ah hasanah. Eta mah prayogi nya gitu. Nah, aya nu kaasup tradisi ya, tradisi gitu. Lamun tradisi anu teu bertentangan jeung Al-Qur'an keun bae. Contohna kesenian nya. Aya dangdut, aya reak gitu nya. Keun bae tradisi. Tapi lamun tradisi di dinya aya kepercayaan
misalnya dina tradisi teh maka jeung aya nyamat-nyamat Kuhun. aruhun atawa dina tradisi teh aya mabok katanya atawa kemarin kepira ayeuna drum band di pesantren mana pesantren di Jawa pan aduh awewe teh make mini eta rok mini awewe ke usia SMA. Tah tradisi ke mah bertentangan jeung agama. Jadi tradisi mah kitu. Tradisi anu bertentangan jeung agama itu kudu ditolak. Tapi tradisi anu teu bertentangan jeung agama mah keun bae kitu nya. Oh, pangurang bangsa urang nikahkeun sok tradisi kan. Tapi pilihan anu bertentangan jeung agamana piceun kitu nya. Nah, loba tradisi anu bertentangan jeung agama gitu. Tong tradisi teh nyaeta ciptaan anu terus turun temurun gitu. Tapi ada salengitan alhamdulillah nya gitu. Lamun erek ngalahirkeun sok nu hamil teh dimandian ku cai make cai belut. Berarti mah tradisinya itu tapi sileungit. Sileungit geus tara aya nya. Geus aya kana kitu. Tuh, eta teh tahayu yang ditradisikan. Dosa kigituan teh. Percaya yen orok bakal lancar. Kalahirna lamun dimandian ku cai belut gitu. Atawa dagang rujak ku talawengkar, engke talawengkarna itu kentengnya dikanung, engke diburusutkeun. Oh, ada ku artos nama. Oh, engke diburusutkeun. Diganti hukum meureun eta nya talawengkarna ku artos. Tapi boga kepercayaan kan? Boga kepercayaan lamun eta geus dikanung diburusutkeun engke cenah orokna bakal burusut teh lahirna teh. Pan kaitanana saja namanya antara ngaburusutkeun talawengkar kenteng jeung ngaburusutkeun duit jeung ngaburusutna orok tina beuteung eta hayu. Saya paktosna pilih aya tarus gini atuh. Pilih aya Tadi nu nyawer apa soal nyawer seueur keneh nu nyawer nih. Nah, ari nyawerna mah tradisi anu teu bertentangannya. Aya beasan. Nyawerna nyaeta mah tah engke di nya si katukang nyawerna jeung kanu anu erek disawerna anu matak nimbulkeun madorot, nimbulkeun mubadir entong. Aya kitu mah aya duit, aya permen kan masih kene permen dituang, duit dipulung. Eta mah sebutlah hiburan we eta mah. Kitunya hiburan. Teu naon eta mah nya kitu. Tah ulah picen anu matak nimbulkeun mubadir. Maraban hayam nya lamun garing mah di dinyana. Sugahan meureun maraban hayam. Ngan ulah ngarobah-robah Quran deui. Bacaan bisa bismillah gitu. Bismillah makan kudu panjang panokna kudu bener. Bismillahirrahmanirrahim ulah. Bismillah ieu kuring ngawitan. Tah eta geus ngaruksak. Itu. Abina panjang-panjang teuing. Tah. Jadi nu nyawer ulah ngaruksak kana Al-Qur'an gitu. Jadi tradisi mana anu tradisi teh hasil pemikiran, hasil tina budaya. Ari budaya teh hartina pemikiran. Budaya teh pemikiran. Hasil mikir tuluy dilanggengkeun turun temurun disebut tradisi. Tah, ieu budaya tradisi anu ngandung bertentangan jeung agama Islam kudu dijauhan. Rek tradisi kepercayaan gitu. Apaan model anu dipameungpeuk anu mentradisikeun pesta laut ya. Pan pesta laut teh tradisi budaya kepercayaan anu turun temurun. Tapi kan aya kepercayaanana. Kepercayaan yang di eta laut teh aya nu ngageugeuh. Tah ieu mah jadi haram. Gitu. Urang aya nyawer panganten
Jadi kan teu aya bertentangan ngan kade ulah disilip-silipkeun. Tah ieu teh panganten disawer teh silibna silib berkah. Kitu nya. Mun teu disawer mah teu berkah. Tah ieu geus jijieunan. Kitu nya. Jadi nyawer mah nyawer we sebagai tradisi hiburan. Ulah make jeung dihubungkeun lamun disawer mah bakal berkah, mun teu disawer mah moal berkah. Tah ieu mah jadi kepercayaan. Kitu nya. Ieu di dieu teu meunang. Teu meunang di kitu-kitu. Bakat ku hayang disawer, tuluy make dalil. Bari dalil teh dalil meunang nyieun sorangan. Gitu. Gitu, tah ulah dikit. Aya keneh waktosna. Aya. Sok aya keneh mah pilih. Aya Pak, aya keneh Ustad nerangkeun dina tadi kiamat atau dina kubur. Aya kubur sisa kubur aya tuluy anu sakumaha urang kuburan dosa ge anggar di kana neraka heula cenah gitu. Ya, jadi dua pertarosan. Jadi setelah Kahiji ari siksa kubur aya. Urang kan sok maca dina tasahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Urang nyalindung ka Gusti Allah tina azab kubur. Ari azab kubur aya. Mung urang ulah salah pemahamanana. Azab kubur teh di mana? Gitu. Azab kubur teh lain di astana. Gitu. Lain dina tempat anu waktu ngubur eta jasad gitu. Ha waktu maut dipisahkeun jasad jeung ruh. Anu bakal ditakonan mah arwah. Arwah nu bakal ditakonan. Jasad mah moal. Itu banyak di astana mah arwah. Jadi disebut alam kubur teh nyaeta alam barja disebut oge nya. Disebut alam kubur sami sareng alam barja gitu. Nah jalma di alam kubur di alam barja disiksa henteu. Disiksa jeung henteu gumantung amal. Aya anu tersiksa, aya anu ngarasa istirahat gitu. Nah, sok diaos pada surat Yasin ayat 52 gitu. Ya wailana mamba asana mim marqodina gitu. Marqod. Nah, jadi alam kubur, alam barzah dina surat Yasin mah disebutna marqod. Gitu. Ari marqod teh artina pangistirahatan. Istirahat gitu. Ceuk jalma anu istirahatnya bener-bener istirahat aduh silah ka isaha nu ngahudangkeun kuring keur ngeunah-ngeunah ieu istirahat gitu. Sabab kieu jalma anu soleh waktu di alam barzah ditemongan surga. Temongkeun surga teh gitu. Terus malaikat nyarios tah ieu teh pit tempateun anjeun engke ti mimiti poe kiamat. Jadi alam kuburna teh henteu disiksa. Justru nikmat gitu. Sabab dibahagiakeun ditemongan surga gitu. Ari jalma anu di dunyana hirupna ka Allah wangkelang unggal isuk-isuk jeung sore ditemongan neraka. Bari malaikat nyarita tah ieu neraka teh pitempateun anjeun engke itu ti mimiti poe kiamat. Tah cicing di alam barzah teh tersiksa. Encan disiksa mah can waktuna. Da engke waktu aya siksa jeung pahala mah sanggeus di akhirat ya gitu. Jadi di alam barzah mah disebutna ge pan alam pengistirahatan.
Mung jalma di tempat istirahat teh aya nu merasa istirahat, aya nu merasa tersiksa. Urang make logika kieu. Ari sare teh kan istirahat. Ah bade sare heula bade istirahat gitu. Tapi bakal aya dua rupa. Aya jalma keur sare teh ngimpi lagi ngimpi indah ngimpi nyaba. Ngimpi dahar di restoran, ngimpi tumpak kapal, nikmat. Gitu. Ngimpi loba duit. Gitu. Udang sare teh seger. Oh ngimpi geuningan. Gitu. Tapi mungkin aya nu ngimpi udah mau, udah nu gelo, ngimpi ragrag. Mungkin kasih celowongan, kekeluhan. Udang teh capek, jeung ngesang, jeung naon gitu. Jeung ngagebrug mungkin ngimpi ragrag, ngagebrug di sampean teh. Gebrag gitu tah. Ting iraha ngangkat teh sampean teh. Jeung gebrag gitu. Padahal sare teh istirahat. Tapi pikeun jalma anu ngimpina pikasieun, maka eta sare teh jadi istirahat. Maka tersiksa. Nah, gitu nya. Jadi hari di alam kubur aya siksa gitu nya. Aya pikeun jalma nu berdosa, jadi merasa tersiksa. Pikeun jalma nu saleh mah teu gitu. Tuh. Kedua, hari jalma engke di alam akhirat bakal ka neraka heula sararea. Artinya Nabi Muhammad ka neraka, Nabi Isa ka neraka, Nabi Adam ka neraka, gitunya sare ka neraka henteu ya. Jadi kieu dina surat Zumar. Nah, jadi aya surat nomor 38 kan ngaranna Zumar. Zumar teh rombongan gitu. Jadi sanggeusna jalma ditakonan, dihisab, ditimang. Jadi sanggeusna famaya ma mithqala dzarratin khairan yara, famaya ma mithqala dzarratin syarran yara. Amal nu gede, nu leutik, nu alus, nu goreng, nemrak katanya. Terus fa amma mang sakulat. Fa amma mang sakulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah. Wa amaman huffat mawazinuhu fa umuhu hawiya. Jalma anu berat kana timbangan amal hade bakal kana surga. Sarombongan tah. Jalma anu amal hadena saeutik berat keneh kana amal goreng. Sarombongan tah. Nah, jadi di alam mahsyar teh dihijikeun. Di padang ya, padang mahsyar. Jadi kita bakal aya padang mahsyar. Geus dipisah gitu. Tanu sarombongan bakal jadi ahli surga disambut ya ku malaikat teh. Ku malaikat Ridwan teh disambut, dibimbing gitu. Dikikeun ka dicaritakeun kan uduhuluha sok anjeun geura asup ka surga bisalamin kalawan sing salamat, aman, sejahtera. Jadi henteu ka neraka heula ieu mah. Langsung ka surga gitu. Nu sarombongan ieu teh ka surga heula. Langsung digiringkeun ku malaikat Jabaniyah teh tah. Ya, digiringkeun ka neraka. Pan geus puguh jelas ayatna dina surat Az-Zumar ya. Bakal aya padang mahsyar. Di padang mahsyar dibagi karena dua zumar. Sazumar disambut ku malaikat Ridwan, anu sazumar digiringkeun ka ku malaikat Jabaniyah, malaikat Malik. Gitu. Jadi entong kieu sararea jelema teh dikanarakakeun heula. Ai neraka teh memang naon? Neraka teh seuneu. Kitu nya dugikeun ka lamun di jelema diasup ka neraka teh bakal geheng. Tuh. Itu piraku Nabi dihijikeun Abu Jahal di neraka kitu nya. Keur naon aya timbangan aya di kana nerakakeun heula mah. Itu Nabi teh kieu apa janten yang dipersangkan itu nya keterangan nu ieu nu sae nu alus nu katarima. Jadi kadang-kadang kitu. Muhammad bener apa kamarina kemudian eta hadir. Ya gitu. Jadi tinggal kudu mempelajari surat Az-Zumar gitu ya lah. Ngarah eta mah baca surat Az-Zumar, dina surat Az-Zumar kitunya jelas
langsung manusia teh sebagian ahli surga, sebagian ahli neraka. Jadi dibagi dua teh di padang mahsyar. Jadi henteu teu di kanarakakeun heula sararea turun ke dijahit. Anu sakieu tahun di kulubna gitu. Tahu tong hayang jeung di kulub sagala. Wajar teh cenah jiga emas anu karahaan tuluy di naon heula dihancurkeun heula teh mah dongeng kitu gitu. Quran we nu kudu percaya ku urang eta. Dawuhan Allah, dawuhan Rasul nu sahih kitu gitu. Aya kedegi Pak. Anu tos maut dipayun gitu nya bakal ngalaman kiamat. Sararea jalma nu rek maot ti heula, nu rek maot paneuri sarea oge mengalami poe kiamat. Tapi poe kiamat teh di mana jiwa jeung roh zuwijat dikawinkeun deui, disambungkeun deui. Jadi anu geus maot ti heula kan geus jadi taneuh. Ku Gusti Allah eta nu geus jadi taneuh teh dibangun deui. Sok sanajan upamana dimutilasi kepalana di Jawa, nya ping-pingna sukuna di Jakarta karena loba nu mutilasinya. Ada kawasaan Gusti Allah gampangeun lah komo anu kitu nya gitu. Jadi dina poe kiamat rek nu maot ti heula jiga Nabi Adam, rek nu maot paneuri ting saha gitu. Sararea oge bakal ngalaman poe kiamat gitu. Di mana jiwa, di mana awak jeung roh dihijikeun deui zuwijat fa idzan nufusu zuwijat. Di mana diri awak-awak geus disambungkeun deui, dihijikeun deui antara arwah jeung jasad. Dan kita tinggal bisa ngabentengkeun antara kuburan sareng alam kubur. Kita maksana jadi lieur teh. Sok urang sing bisa paham jeung urang kudu bisa nerangkeun mana kuburan, mana alam kubur kitu nya. Jadi dibentenkeun. Kuburan mah paragi ngaruang awak. Ya. Lamun eta kuburan teh loba astana loba nu di ruangna disebut makbaroh. Jadi lamun urang ka Mekah ka Madinah ngaranna makbaroh. Makbaroh Baki di Madinah, makbaroh Ma'la di Makkah. Tadi urang mah sok disebut astana. Teh makbaroh. Hari astana teh makbaroh teh tempat ngaruang jasad gitu. Bahkan dina hadis mah ya kieu dina waktu aya jalma maot awewe mah alus mah tong milu ka kuburan, alus mah tong milu nganteurkeun awewe mah cicing we di imah, bahkan bisa aya tamu ka imah lalaki we wungkul ka kuburan mah gitu. Nyadukeun ka ayeuna ge di Mekah di Madinah mah kitu nya gitu. Di urang ge alus sama awewe mah entong dukikeun ka miluan nganteurkeun ka kuburan. Da sadayana imam madhab kitu aya ngabenerkeun. Coba upamana cek Imam Syafi'i meunang teh kitu. Sadayana oge mengharamkan bahkan paling hanap makruh. Teh eueuh nyebutkeun sunat kitu nya. Gitu. Atau berpahala gitu. Gitu. Berpahala teh kanggo lalaki. Gitu nya jadi awewe mah teu kudu ke kuburan. Nah, seperti gitunya, seperti gitu. Oke. Mami eta Pak kuburan di tembok mantap. Ya eta teh saja nama aya larangan dina hadisnya, dina hadis sebut mata di Mekah Madinah teh aya kuburan anu di tembok komo ditulisan. Sabab kieu hari dunia teh keur hirup. Ya. Jadi ulah beakeun ya dunia keur maot gitu. Contohna lamun di Mekah di Madinah nya lamun tembok beak mangkaning tiap poe maot lamun ditaremok beak jiga kota Mekah dipake kuburan maot gitu. Mata kuburan tiba heula ka ayeuna di Mekah anggar sakitu tinggal gaan sampai di tembok
gitu. Bahkan saliang teh tilu tingkat jika rumah susun ya. Jadi kuburan itu mah jika rumah susun itu kuburan teh. Jadi mayit pan datangnya ke lain kagigir gitu mah lain kagigir si serodongna teh kahanap terus di atau ku plastik keras gitu kayak di ruang deui terus engke mayit nu kadua terus engke mayit nu katilu di cirian paling batu dua jendul engke ge leungit kemana we geus lama engke ka gitu. Jadi diusahakeun mah tong ditaremok ngarah bisa dipakai engke kudu sejen gitu. Komo di kota mah mahal ya mah. Di kota mah enak komo lamun teu bayar pajak dibongkar. Hari dosa mah apa? Dosa mah henteu. Kan? Dosa mah henteu. Tumpang tindih. Jadi kitunya Nya di tembok teh dosa mah. Dosa mah. nya lamun Rasul ngalarang kunaon apal we kitu harus mah tong dilabrak gitu kan. Pan Kami ieu baru nu diarangge mah kami ciri jarah. Dosa mah. nya komo lamun ka dituna engke bakal bisa jadi kamu syirikat gitu. Dan ngadoakeun mah di masjid di madrasah di masjid tempat salat gitu nya tepi da ka Allah kan ngadoakeun mah dan teu kadinya heula gitu ka Allah kan dan dinya mah tuh di sabaraha taun geus tinggal tulang atuh gitu dinya mah teh naon-naon. Jadi ari di astana aya jelema harirup teh di jero kuburan henteu nu harirup kitu nya. Atuh karunya teh mun harirup mah geus teh diburuan kuburna tong dijauhkeun gitu. Jadi hirup teh di alam barzah di Sidratul Muntaha kitu nya. Eta mah tos we bangke da tuh. Ke mah kali deui. Engke dugi ka kieu lamun dikali aya keneh tulangna tinggal di dinya disimpen deui di dinya di sisina di dinya. Dikali upamana aya keneh tersisa ya kan sok we ku ieu mayit nu anyar lebetkeun ieu nu tulang jadi dinya deui simpen di dinya gitu. Atuh cenah engke mun laki jeung awe beunang jadi cenah berpapanggih dinya nya moal teu mah hirup deui bisike cenah eta kali cenah urut pamajikan batur gitu. Ieu cenah hayo di jero patepung-tepung mata di urang aya kultur nu salaki jeung pamajikan hayang ngareneng cenah kitu. Naha ngarah patempo-tempo. Eta teh tahayul teh nya gitu. Nepikeun ka jalma mun maot di dieu di Cicalengka jelmana urang Tasik. Bawa ka Tasik dasar pamajikanan di kuburan di Tasik. Ieu teh salakina kudu dibawa ka ditu ngarah ngareneng. Nyerek naon renengkeun? Da moal patempo-tempo kitu nya gitu. Dik sarare deui. Anggar bisa direnengkeun ge mau patempo mau hirup gitu jadi tulang we gitu. Matak teu kudu dibawa teh geus si barabe nya gitu. Mun urang upamana teh mah di Sumatera maot aruang di dinya teh mah mending kudu dibawa ka dieu ongkos deui barabe deui gitu. Da engke ge di surga mah parangi gitu. Sok sanajan di ruangna di Sumatera di Jawa gitu. Mun kudu dibawa we maot di Sumatera bawa ka dieu kitu nya. Anu maotna di Arab wae. Di Arab ayeuna teu meunang panen kawana mah. Ayeuna mah teu meunang di bawah ayeuna mah. Nah kapal teu meunang mau bangke ayeuna mah. Kapungkur mah meunang keneh nya. Mun maot di Arab di sana ka dieu ayeuna mah teu meunang. Jelema anu beunghar sok nu beunghar di dinya di Cicalengka. Dadang dolar. Beunghar loba duit kabayar lah. Kebayar. Keur kapal. Tapi da teu meunang. Kuburkeun di Arab. Jadi itu di kuburkeun. Ya. Atas asarnya. Hatur nuhun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.